warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng enjing pamirsa sadaya tepang deui sareng sim kuring Nadia Syifa Fauzia dina Warta Sunda TV. Warta anu tos lebat ka Warta Sunda TV bade didugikeun 10 menit ka payun. Pamirsa, ieu sarengkepna. Covid naek, siswa semanja diliburkeun. Dina usaha ngendalikeun sumebarna pandemi COVID-19, pamarentah mutuskeun pikeun ngeureunkeun samentara kegiatan diajar ngajar di sakola. Dinas Pendidikan Jawa Barat ngaluarkeun kawijakan pikeun ngeureunkeun pembelajaran tatap muka jadi pembelajaran jarak jauh. Yen sadaya unit pendidikan mimiti ti TK, SD, SMP nepi ka SMA nu salah sahijina nyaeta SMA Negeri Jatinangor nu bertempat di Hegarmana, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Gugus tugas penanganan COVID-19 ngingetan sakola pikeun ngutamakeun kasalamatan murid nalika diajar tatap muka. Kusabab klaster transmisi COVID naek nepi ka 5% lobana. Siswa atau siswi ngalaksanakeun pembelajaran di bumi kalayan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ dimimitian ti kaping 16 Maret 2020. Anu tujuanna pikeun ngantisipasi sumebarna virus corona. HP atau media teknologi nu lain jadi syarat yen dilakukeunna pembelajaran jarak jauh. Setiap siswa atau siswi SMA Negeri Jatinangor dipandu timulai ku kepala sekolah nyaeta Pak Khairuddin Saleh, guru, wali, jeung mata pelajaran pikeun ngalaksanakeun pembelajaran jarak jauh. Nah, sakitu wae warta anu parantos tiasa didugikeun ku sim kuring. Wilujeng tepang deui tina aya waktos. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.